Ah bersih kalau ini mah barang ya dagang tehnya masih kena sepi udah sainganana gigir no dagang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Ulin kata si Junaidi. Bari nunggu mali kopi sugane atau anu mali kopi nama hiji wae mah ngarasan lain nanya. Kang Junaidi. Johamad dia sup Johamad Kang aneh Junaidi. biasa we nu dagang kopi merasa nu kieu tuh di radio nu meuli kopi hiji acan sepi. Sepi wae gitu. Nu dagang lah udah unggal imah nu dagang we kira jadi nu meuli kopi teh aweuh we meureun sapoe hiji entak lila ngaladuit teh hayang beunghar teh. A few moments later. Enana tulin ke dia. Minta udud aja jeung kombir urang mah ka dieu teh. Siapa bener we minta kombir jeung udud kok tuh. Lain usaha tehnya ararese di nu dagang mah alabatina teh detik yang beunghar teh lila gitu yang sukses teh ningali batur mah bararoga imah boga mobil boga duit tarere kayaknya usaan gitu ieu usahana lamun urang lamun urang boga imah boga mobil duit loba urang mah dibikeunnya ka maneh Nah teu lebar gitu. make jeung lebar sagala ngalamun mah hari we urang ngalamun deui sia teh Goblok.